Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra dangu tepang deui sareng sim kuring Kang Mulyana dina acara ngadongeng Sunda. Mugia sadayana aya dina ginanjar kawilujengan atuh bilih aya anu nandangan kasakit mugia ku Allah disehatkeun deui saterasna. Apunten mitra dina medarkeun ieu caritaan seueur kirangna seueur lepatna dina babasaan caritaan atanapi suantena ieu para tokoh dongeng. Kirang pas atanapi kirang sae apunten mitra. Ameh henteu nyang golong kana waktos hayu mitra urang kawitan bae dina jejer caritaan raskeun deui dina lalakon lalampahanana si Kohar Gurat Beunghar seri ka-22 karangan sim kuring pribadi. Lamun telepat mah dongeng teh parantos dugi ka lalaunan atuh ketetayapan si Kohar si Kemet jeung anu sejena teh. Dia mang ulah dikecing tah bujul teh Mang Oding. Nya bisi kunaon kitu ya. Nya bisi we itu mang teh pohala geus nadahui lain. Lu ya. Tut Mang, kayak ngomong bau mang geuningan. Ya lain beuki lain teh. Oi mah beuki itu mah macak utah bau. Macak bau kieu si Mang. Si atuh Mang lem itu teh. Iya, mana sina lemot mana teh yo tuh ya. Geus tong ribut heup. Sabari ngantelkeun curugna si Kemet kana biwirna teh. Dugi kadinya lamun telepat mah mitra. Kumaha salajengna mitra lalampahanana si Kohar teh. Hayu mitra urang lajengkeun deui tapi sateu acana diteraskeun. Sumangga atuh anu teu acan subrek channelna RD Mulyana Dongeng. Diklik heula notifikasina, di-share, like and comment supados tiasa teras nyayogikeun dongeng-dongeng anu sanesna. Mugia ku kasayan mitra sadayana anu atos ngarojong acara dongeng ieu mugia dibales ku Allah anu langkung sae dina rizkina. Amin 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 ya Allah ya robbal alamin. Hayu mitra urang lajengkeun deui. Ngadeuketan atuh si Kemet si Kohar jeung anu sejena teh. Tapi pikeun bangsat mah teu surtieun yen manehna aya anu merhatikeun polana teh. Pas disenteran ku batre ngelok atuh bangsat teh dadepaan terus manehna asup ka kolong kandang hayam teh. Lumayan gede kolongna teh. Disampeurkeun atuh ku si Kohar jeung si Kemet teh jeung nu sejena sok tibaran disenterkeun deui ayeuna mah ka kolong. Disenterkeun teh meneran pisan kana beungeutna senter teh anu ditergos hideung. Kacerek sia ayeuna mah rek mok hayamnya ilaing teh. Henteu Kang, sim kuring mah Henteu sia geus jelas maneh ayeuna di dieu rek naon atuh los-losan ka kolong. Arek ngampar Kang ngilu sare. Nah ilaing teu waras kitu. Ieu teh kandang hayam, bau nya kotor. Betot tadu ye sukuna sina kaluar. Siap Kang, ayo sia kaluar bisi burigilan ilaing teh. Dasar jama sedeng naon los-losan ka kolong maneh teh. Ampun Kang, Bapak ampun tong dikumahakeun sim kuring mah. Encan ge ngalakukeun naon uing mah. Ayo duh ye, geura seret keluar tah. Met, geura lantah targosna, saha ieu jalma teh? Pret
atuh didudut targos teh disakaliguskeun ngalaana dina sirahna ku si Kemet teh. Palingan loba anu ngarasa kalengitan iinguan nyatana ilaing bangsatna teh. Met, ayo orang bawa ke pos, orang pariksa di ditu. Siap, ayo lur, sok gerak neangan tambang ya Duye. Atuh si Duye teh gura-giru neangan tambang. Aya ge tadi sasampean Kang. Keun bae nu penting aya nalian. Jang jalma kos kieu mah tuh man urang talian ya Duye. Anu saterusna bangsa teh ditalian ku tambang. Malahan ku si Duye mah sukuna oge ditalian sagala rupa. Geus Duye nalianana. Tos Kang Kemet. Hayu giring. Moal bisa lempang atuh bangsatna lamun ditalian sukuna mah Duye ye. Nya Kang Kemet anakku uing ditalian sukuna oge. Kumaha maneh mah Duye. Kecuali lamun daek maneh manggul nama ye Duye. Kajian dibuka deui we Kang Kemet sudi kudu manggul bangsat mah. Kamu manggulnya mumun mah dae Kang Kemet. Ilaing mah kawe wae Duye. Kudu eta mah tu aden. Geus sok-sok Duye ye. Buka talianana sukuna ngadon lobang ngawadul maneh teh. Atuh dibuka deui talian sukuna bangsa teh. Geus, ayo orang bawa ke pos. Siap aden, hayu, yuk Saterusna bangsa teh dibeyeng kuduaan arek dibawa ka pos ronda. Sanges nepi atuh bangsa teh dibuka deui talianana. Bakuna mah jalma anu ngaronda masih kene ngarasa karunya. Sok atuh si bangsa teh sina diuk di pos dikulilingan ku jalma anu ngaronda. Sok Mang Oding bisi arek mariksa. Nya jang Kemet cingku mang urang pariksa ye bangsat teh. Hei bangsat, aing teh saha jeung urang mana maneh teh. Ari ngaran sim abdi mah Soleh. Maruk ngaran maneh teh Soleh. Asa teu aku ngaran teh jeung kalakuan maneh teh. Amungan salah maka hal tidak ieu mah Soleh atuh. Sumohon Bapak, da sim abdi mah dipasihana ngaran teh kitu. Upun Bapak teh. Mata kitu oge kolot maneh teh. Maneh teh kahayangna Soleh saua jeung ngaran kalakuan maneh teh. Ai maneh orang mana? Urang Karang Asem Bapak. Teu jauh geuningan urang deket oge geuningan maneh teh. Sumohon Bapak. Apal jeung nya entin urang Kang Asem teu. Kenal atuh Bapak. Apanan eta mah wargi. Kasebutan masih kene bibi. Alus asuh. Kumaha nya entin bibi maneh geus kawin deui acan. Atos Bapak nembe 2 minggunan kapangkur. Maluk jeung saha kawinna tah? Masih sareng tatanggi caket Bapak. Jeung saha kawinna? Jeung Mang Diman Bapak. Jeung si Diman. Bapak ge apa atuh? Kelak, heup. Mang ulah dituluikeun. Nari Mang Oding mariksa teh ngadon pancakaki sagala rupa ieu teh. Jarenge seuri atuh Mang Oding teh. Sing Kang Kemet ku saya we mariksaon kieu mah. Bari singkil si Duye teh ngalipet baju leungeunna.
terus sarungna diikatkeun na cangkengna siga arek tarung wae si Duyeh teh mariksana teh teu antapara deui atuh si Duyeh teh ngadon langsung nampiling pipina si bangsat kaplok kaplok hargungan atuh si bangsat teh nahan kanyeri da eta we ramo si Duyeh teh muni sakitu gede nah jeung balimbingan leungeunna teh ngabangkeung atuh si bangsat teh kagigir heup Duyeh nah ilaing hampang leungeun geuningan ulah main hakim sorangan atuh nya jago kuing makang kemet kan kieu teh cingan kukuring Kang Kemet mariksana ceuk si Sueb teh sok Sueb geus lila maneh soleh jadi bangsa teh sampai 2 kali Kang ngabangsat naon wae maneh teh sia sampean ngabangsat ayam Kang henteu ngabangsat orok sia teh sumpah henteu Kang atuh halus lamun kitu mah kunaon maneh siga nu norean wae ciduh haus Kang ieu ti koro meuni garing Kang cing atuh bere cai ya karunya saong atuh surti anu mikeun cai leguk atuh cai teh diinum ku bangsa teh nepikeun kateurap sagala rupa bangsa teh atur nuhun pisan Kang sanes kirang sono si Mabdi bade mulang wae tos bade janari ieu teh Jung soleh hati-hati di jalana ampura uing teu bisa makelan Jung atuh si bangsa teh ngajak sasalaman hiji-hiji Lur bangsat ieu mah lain saya mah tewak buru-buru bisi kabur eta bangsat tewak geus ayeuna mah Duyeh susulan lah Pak RT kadinya bejakeun aya bangsat beunang kitu siap Kang bari Jung manehna teh init setengah lompat muruka imahna Pak RT hei dulur-dulur ulah cari cing wae atuh talian deui atuh leungeunna bisi kabur terus nama bangsa teh ditalian deui leungeunna ka tukang sanggeus aya Pak RT atuh si Kemet Pak RT jeung si Kohar ngabadamikeun pikeun mawa eta bangsa teh ka desa pikeun diserahkeun kana wajib Sueb Mang Oding wayahna tah bawa bangsa teh ka desa serahkeun kana wajib eueuh hak urang mah pikeun mariksa serahkeun we kana wajib mohon siap Pak RT sabari Mang Oding jeung si Duyeh nyeklan leungeunna di tukang dititah lempang rek muru ka desa pikeun diserahkeun kana wajib si bangsa teh ampun abdi bade tobat Pak moal sakali-kali deui Pak tobat kumaha maneh teh yo ya si Mabdi moal sakali-kali deui mau ka hayam Pak bade ngalih we Pak ayeuna mah bade maokan meureun 11-12 atuh geus ampun ayeuna hayu lempang sia anu satuluyna eta bangsa teh dibawa dipaksa ku Mang Oding si Duyeh jeung si Sueb pikeun diserahkeun kana wajib Alhamdulillah dulur-dulur hasil geuningan lamun daek gotong royong ngajagani lembur intina mah sis kamling teu beunang bangsat orok oge atuh beunang bangsat anu sejena sieun meureunnan pikeun bangsat mah lamun urang tangi tiap peuting ngaronda pikeun ngajagani lembur teh Pak RT ge nganuhunkeun pisan ka sakabehanana anu geus daek ngajagaan ieu lembur mugia ngajantenkeun ibadah pikeun urang-urang lain kitu nya
Mohon Pak RT. Sakedeung deui nyadak ka subuh sok atuh geura siap-siap pikeun ngalaksanakeun salat subuh berjamaah. Salat mah leuwih penting, insyaallah lembur mah aman. Atuh anu ngaronda teh baralik ka imahna masing-masing. Dituturkeun ku sora kongkorongokna hayam silih tembalan. Sora domba cing rale di kandangna masing-masing. Teu karasa hawarna komandang azan di setiap masjid yen nandakeun salat subuh. Atuh warga lembur Karangjati sarolat ka masjid pikeun lalaki mah. Teu karasa wanci teh nyedak deui ka isuk dina wanci haneut moyan. Juragan Suminta keur ngeunah diuk di hareup teras imahna. Nyampak teh keur udud meuni katingalina ngeunahna keur. Dibarengan ku ngopi tekung silila kurunyung pamajikanana nyamperkeun salakina di hareup. Pih, kumaha ayeuna kabarna si Kohar teh? Duka teuing kumaha mi ceuk Peja mah kajadian di Karangjati teh harengheng seunahna mah loba anu kajadian anu nepikeun kaya oray sakitu gedena cenahna mah meh ceuk Beja mah si Kohar ampir-ampiran tiwas ku eta oray teh mih. Tapi ceuk Beja oge si Kohar aya nu nulungan cenahna mah mangrupakeun hiji satria gagah sakti ngaran teh Raden Setragenta ceuk Bejana mah. Beungeutna teh siga si Kohar tah kitu seunahna mah mih. Lain matak aneh nyapi asa piraku si Kohar budak kitu jadi satria asa teu mungkin cek ameh mah. Nya mih teu kapikiran ku akal jeung asa teu mungkin we mih. Nya atuh Pi, lamun lain si Kohar boga ilmu mah. Ah, moga ilmu ti mana si Kohar sakanyaho apih mah can kungsi si Kohar mah guguru ka sasaha. Apanan harita mah si Kohar jelema kedul tara daek barang gawe. Tah kitu sakanyaho apih mah. Oh, kitu nyapi. Terus kumaha tuh ayeuna tindakan urang pikeun ka hareupna? Nya apih jeung Aki Wikalpa harita teh kungsi minta tulung ke Nagara Leuweung Cadas. Nagara Leuweung Cadas kumaha Pi? Nya ka Nagara Siluman. Aki Wikalpa minta tulung sangkan bisa numpes si Kohar jeung warga salembur kitu tami. Euleuh, asakeun ameh mah sieun aya mamalana ka hareupna Pi. Keun we tenang mih, ulah di bawah riwang. Kandungan ami geus gede ayeuna mah. Pi, urang sakedeung deui bakalan boga budak ieu teh. Nya mih sugan we budak teh lalakinya mih. Sugan we bisa nuluykeun usaha urang ka hareupna. Nya ame piharep ge kitu. Aya itu saha Pi anu daratang ka dieu? Siga Mang Ipin itu mah. Bagea Mang, sok ka jero Mang. Atur nuhun Agan. Atuh song Mang Ipin jeung batur tiluanana teh ngajak sasalaman. Kumaha Mang Ipin? Jadi ku rancana urang ka hareupna teh. Janten Agan. Ieu mangge nyandak 3 jawara tah Agan. Kenakeun ieu Ki Regang jawara Rawahium, ieu Ki Ageng jawara Wetan, tah ieu Ki Badra jawara Jatibeureum. Sakumaha rancana urang artos dibadamikeun saanggalna. Alus Mang. Pok ngomong Ki Regang teh anu pangawakanana jangkung gede kumisna panjang ngajepat pikasieuneuneun. Jadi tugas kami teh kumaha ayeuna teh Juragan? Ya kuring hayang yen si Kohar teh
kabejakeun pae kitu tah. Sakur gitu mah gampang atuh, tapi kumaha heula yeuh bayaranana juragan? Nya hayang sabaraha duit kiregang jeung balad lain menta duitna. Kuring menta duit jeung taneuh tah kitu juragan. Kelak taneuh kumaha ieu teh? Nya taneuh kebon atawa sawah kitu tah. Nya kumahagan we eta mah lamun sakirana sanggup nyumponan ku kami di jalan tah pancen teh. Mikir heula atuh juragan Suminta teh sakedapan mah. Manehna nimbang-nimbang pamentana kiregang teh. Kuring nya tujuan kahayang kiregang, tapi kau lagi aya syarat nata. Syaratna naon tah juragan? Kahiji paehan si Kohar jeung si Kemet. Kaduana paehan oge keluargana nepikeun ka eueuh anu nyesa. Kumaha kiregang? Maneh sanggup teu? Alah, sanggup pikeun kami mahagan. Jawara mana anu bisa nandingan kami ya? Kaula kiregang eueuh nu pirek. Ngaran kami mah nya alus lamun sanggup daya tapisan anu dipiharep ku kami mah. Pikeun ngajalankeun tugas natah kaula arek mere heula panjer duit mas. Masalah surat taneuh mah hengke we lamun beres ku kaula dibikeun taneuh anu dilandeuh. Jung cengkat atuh Suminta teh rek muruk ka kamarna. Terus manehna nyokot hiji peti hideung terus dibawa ke hareup. Sanggeus aya di hareup, Suminta muka kunci eta peti anu isina duit anu sakitu lobana. Pikeun Mang Ipin jeung baladna kutap-ketap ningali lembaran duit teh. Song atuh juragan Suminta teh mere sabaraha lembar duit ka kiregang jeung baturna. Tah eta duit mangrupakeun panjer heula. Sesana mah lamun ilai geus hasil ku kuring ke dibikeun deui kabeh. Oh, siap atuh lamun kitu mah juragan. Moal disuguhan ieu teh juragan. Hehehehe. Heuh nya hampura ngadon ngeunah ngobrol ieu teh. Wah, biwawa. Sumuhun juragan, aya priyogi naon? Yen gencai ye opatan, sakalian bawa pieunana. Sumuhun juragan antosan. Anu saterusna marehanana uplek ngobrol. Ayeuna urang caritakeun deui Aki Wikalpa. Manehna geus ngajalankeun sagalana naon anu diparentahkeun Raja Haruman Geni. Manehna geus numbalkeun sababaraha hiji orok. Atuh Aki Wikalpa oge dibere kasakten ti Raja Haruman Geni. Beki we ujub Aki Wikalpa teh. Manehna boga kacecep anu luar biasa ka Kiai Ahmad. Hayang males nepikeun ka patina. Kitu pamikirna Aki Wikalpa mah. Ayeuna urang caritakeun deui Raja Haruman Geni. Ngarasa kaeraan ku Aki Wikalpa anu geus nyumponan syaratna. Manehna teh tapi dina ngajalankeun deui rancana acan wae dilakukeun. Pok Raja Haruman Geni ngumpulkeun deui wadia baladna di karaton. Patih Praja Geni langsung cedo hormat ka eta Raja Haruman Geni. Kaula seja hormat nun pangarsa Raja Haruman Geni. Aya pikersaeun naon kaula sabalad-balad dipiwarang ngumpul di dieu karaton. Paman Patih, sakumaha pancen anu pernah katunda. Kaula marentahkeun deui pikeun anjeun sangkan ala patina si Kohar, Raden Setragentah jeung wargana sejenna. Jeung nyieun deui ka Karangcati teh. Tah kitu Patih. Waktos naseep kaum dangu
Mung sakitu dongeng lalampahanana si Kohar seri anu ka-22 diantos wae seri anu salajengna. Hapunten anu kasuhun, mugi kahibur ku caritaan sim kuring. Hapunten sadaya tutur ucapan basa sim kuring anu kirang marenah. Mugi kahibur. Cag wassalam.